musiclist.com. Royalty free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang pamirsa. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang deui patepung leuwung sareng simkuring Wulan Apriyani di acara Inwar Inuman Warta. Dina danget ieu warta anu bade dipidangkeun nyaeta inuman anu nuju hits di kota Ciamis. Zaman kiwari, khususna wargi-wargi kota Ciamis, beuki dieu beuki kreatif dina ngawangun usaha inumanna. Contona di Jalan Hos Cokro Aminoto aya hiji tempat anu namina unik, ciri khasna oge unik nyaeta Cokro Bubble. Naon atuh eta teh? Pamirsa oge pastina penasaran. Hayu atuh urang tingali liputan anu salengkepna. Di kota Ciamis, contona di Jalan Hos Cokro Aminoto, aya salah sahiji tempat anu nuju hits di zaman kiwari. Kanggo wargi-wargi Ciamis, pasti tos teu aneh ngadangu nami Cokro Bubble. Nya, leres pisan. Cokro Bubble nyaeta inuman anu nuju hits di Ciamis. Penasaran kan? Yuk wong cobian. Punten sate acanan namia saha? Nami Abil Hamulya Saputra. Tos sabaraha lami damel di ieu Cokro Bubble teh? Kirang langkung 2 tahun. Naon we ciri khas ieu minuman teh? Nya ciri khasna bubble. Aya naon we varian rasana? Tina varian rasa mah seueur. Man anu favorit nama paling ge tina coklat, vanila, taro, green tea sareng cappuccino. Ing sabaraha pendapatan sadintenna? Ai pendapatan mah teu tangtu. Kadang ai nuju rame mah ageung. Nya ageungna teh kana kirang langkung 2 juta. Ai nuju tisen mah 1 juta ge kirang. Buka ti jam sabaraha nepi ka jam sabaraha? Bukana ti tabu 8. Dina siangna tabu 10 tutup tabu 8. Pamirsa mung sakitu wae warta anu tiasa disangakeun simkuring Wulan Apriyani ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lepas semua yang ku ingin.